Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di channel Berkah Segara. Kanu neme menakan ieu channel mangga wilujeng ngadangukeun carios-carios anu digarap ku almarhum Mang Dedi Mulyadinata. Kada hilap anu teu acan subscribe heula nya. Mangga urang lajengkeun carios Jakarana anu dikarang ku Amburos wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah ayeuna urang tiasa ditepang dangukeun deui anu dina kaayaan sehat tur paranjang yuswa jalonnya. Hatur nuhun lo kana mangrupi perhatosanana kada hilap like, subscribe, komen sareng lonceng na toel lo nya. Kiwari Mang Dedi beres naracas bagian ke-14 dina lajenganana carita anu kantor ditaratas dina bagian ke-13 dina judul carita Jakarana. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian ke-13 na lumangsung tarung di lembur cukang dina kaayaan alun ti peuting kiwari mah Jakarana ngalayanan si Juha sabatur-batur tanya sedengkeun akhir harita mah anak buahna si Juha teh atawa si Ode teh harita geus meunang kecelakaan we nya. Nyata kualatan Jakarana datang jadi anu ngalawan tiluan lo nya. Kumaha tu lajengan carita mangga urang sangawi Bandungan ku sareana pilih ku galih saena singkahan kumanahan wawona anggo peunteugeun enggoning urang lumampah di alam dunya. Hiya! Ciung atuh harita. Jakarana harita luncatan datang ka ditu sampakeun bedog, datang ka dieu disampakeun bedog. Tungtungna Jakarana teh harita acalang-acalangan teu beda jiga simut huma. Kaayaan harita es nuning mataka. Linu jeung mata keung, beuki ragot sora bedog tong terang, es nuning mata ketir. Perang campuh hiji ngalawan tiluan. Lamun seu ditinggal kadinya mah memang teu saimbang, tapi Jakarana atuh teu mundur saeutik-eutik acan. Sabab naon? Sabab manehna oge atuh salila ieu teh geus asak latihan. Hampir kabeh pangabisana ti bapa angkatna nyatana Bah Dirga geus diturunkeun ka manehna. Sabut kitu Jakarana atuh ngomong jeroning hate. Nyaan hebat komplotan rampok teh. Pantas lamun marehna dipikasieun bikagimir. Lamun terus tarung kieu mah pasti bakal lila meakeun waktu jeung bakal beak tenaganya bener ya. Mending oge urang cobaan ngagunakeun ilmu ti si Abah. Cek Jakarana sanggeus boga pamikiran kitu. Jeung Jakarana luncat ngajauhan. Mundur ka tukang rada anggang di musuhna. Terus atuh harita ngatur-ngatur heula napas nempo musuhna mundur atuh reg anu tiluan teh eureun heula maranehna oge sarua deh capena mah. Baju geus basih ku kesang napas reng hapranjung tapi musuhna acan rubuh pok atuh harita si Adsur ngomong ditujukeun ka Jakarana. Siapa banyit? Kunaon sia make mundur sia teh ha? Sieun. Sok gancang maju deui sia. Lumayan geuningan si laing teh yeuh boga pangabecus. Hanya kale umur sia teh nganepikeun ka penting ayeuna. Ngadenge kekecapan ti si Adsdur kitu. Jakarana teh ngomong jempe we bari jeung panon melong. Ari panyangan si Asdur sabatur-batur mah cicing teh geus hasil meureun geus pasti sieunneun ku maranehna. Harita sabenerna mah Jakarana teh keur ngumpulkeun tenaga jerona anu saterusna dialirkeun kana dua linggena. Karasa aya hawa panas anu harita ngumpul dina dampalingeuna. Hayu oi, hei. Montong ring kengge tuh oi. Kumaha ieu teh gelut teh arek moh sia. Ceuk si Oded harita nantang ka Jakarana. Sabab cicing wae padahal keur matak elmuna. Celengkeung si Juha harita. Ayo atuh, badang di maju oi. Hiup. Sanggeus kitu atuh hari sabrut
Tilu rampok di harita maju babarengan, narajang babarengan. Serangan naluwi rongkah batan tadi. Bedog-bedog pating hariuk bangbaraan sorana pating kolebat. Narah awak Jakarana. Dina kayaan kitu Jakarana harita teh keur nangtung ngadadak ngangkat dua lingena. Sajajar jeung dada terus diturunkeun ka hareup dipake nada serangan lawan. Nah atuh barang panerajang lawan geus rek nepi seak teh karasa aya dorongan anu ngandung hawa panas kaluar tina dua dampalingna Jakarana. Sakila didorongkeun ka musuhna bari jeung ngagorowok. Siap! Syuh, ciur atuh harita. Aya nu ngabeledug, aya nu ngajelegur, aya sora nu ngabeledug, tarik pisan. Saterusna aya sora anu ngaguak meh bareng. Jeung kitu cungka. Si Juha jeung baladna harita kanyahwan geus pating jarung kelele. Ngacungka ka tukang bedogna atuh ngaralacleng. Ting ka mana? Terus atuh gagirelengan nyekelan dada bari jeung humaregung. Dada aing pandai. Bangsa dia urang ajar. Juha tulungan dewe. Nyeri pisan ieu. Ngambekan ngapa ya. Sarupa dur. Dada aing nyeri. Nu akhirna tilu rampok teh rubuh kakenaan tenggelan Jakarana anu ngandung tanaga jero kacida pisan rohakana. Nempo kitu harita Jakarana oge gogodeg. Ada sabab teu nyangka tenggelan jarak jauhna bisa ngelumpuhkeun musuh dina waktu anu ngan sageprakan pisan. Terus atuh harita Jakarana ngarenghap ngatur-ngatur deui napasna. Bari jeung taki-tak di bisi musuhna harudang deui cenah. Nempo kajadian kitu puguh we anu keur aya di dinya mah meuni surak disirikna atoh nempo balad rampok geus bisa dirubuhkeun. Samalah pating keleuweuh pating kerobok nyeceleh aya anu bari jeung tumiduh sagarupa bakat ku idin meureun tagarong anu harita geus nalalamru. Si Juha jeung wadia baladna teu aneh lamun kadengina teh estudi matak panas kana hate. Ti mimiti harita hawa mumusuhan geus moal pareum panasaran lamun acan bisa ngabinasa Jakarana. Sanggeus sababaraha lila terus atuh Jakarana harita teh lempang nyampurkeun ka si Oded jeung ka baladna nu harita masih keneh gagerungan reet kana buntelan anu aya di gigireun si Juha. Terus atuh dicokot ku Jakarana. Anu tiluan oge anu masih kena can bisa rudang mah. Nya atuh seuri pok harita Jakarana. Kunaon atuh maraneh teh kalakasara di didinya. Sok teu puguh teuing ai tadi ngajak gelut. Tapi kalakasare geuningan tunduh si lain tiluan teh. Jempe sia goblok sia babenyit bangka wadah ya. Kita ngomong sok sanajan bari jeung sare oge geuning masih keneh we gede sorana mah euy teu beda jiga goong. Keur kitu kuniang atuh harita nu tiluan teh maksakeun harudang bari jeung cungar cengir muringis dada karasa nyeri jeung eungap anu lain lumayan karasana teh jigana bae geus moal kuat deui lamun kudu nuluykeun gelut teh mah. Jung narangtung tisikna ting rampeo bari jajarik jegan panon bololotot huntuh hadak kakarat ari si Dodeng anu nangtung darada anggang bari jeung masih keneh nyakelan leungeunna anu tadi kasabot bedogpok harita. Juha Odeng aduh urang balik heula euy ayeuna mah balik we heula. Hei, sia bebenit. Ayeuna dewek opatan ngaku eles ya goblok. Tapi sing ingat sia. Ya urusan can rengse. Isuknya gading pageto urang panggih deui. Aing opatan dek ngayakeun bilatungan. Balitungan sia goblok. Tangtu sia bakal modar.
Mentong serius anjing. Kunaon atuh ari mararane meuniku ke tah hayang modaran ka kuring. Lamun bisa oge atuh geus we hasil teh tadi oge meureunannya. Geus hasil mun heueuh teh mah atuh. Sanggeusna ngomong kitu mah atuh. Jelem-jelem. Rampok anu opatan arindit ngapaleucir bari jeung mawa wiwirang. Sok sanajan atuh maranehna keur tatu tapi ari gerakan kabur mah masih keneh boga. Terus we atuh naringkalkeun eta lembur cukang. Dijajabkeun ku paneuteup sakur nu aya di dinya. Ari Jang Usman jeung Atang katut odang nya kitu deui atuh batur-baturna anu ngarona tadi anu aya di dinya nyalampurkeun we ka pelebah jakarana. Pok atuh harita Jang Usman anu harita bobor tu getih ngomong sabab hatena pinuh ku kaheran. Duh, Akang, syukur alhamdulillah geuning. Akang teh salamet, nyaan hebat. Akang teh geuning rampok nu opatan bisa eleh ku Akang sorangan. Coba lamun Akang bisa kitu duh, mun abdi bisa kitu atoh meureunnan. Nah, anu Jang maduh hebat. Hampir sakabeh orang lembur ieu can aya nu bisa ngalawan kamaranehna mah. Teteh lah bener caritaan Nyi Mami teh. Itu omongan Usman jeung Odang anu ditujukeun ka Jakarana. Hatena ngerasa reueus jeung boga harepan. Jakarana anu bakal bisa dijadikeun gunung pananggehan pikeun ngalawanan jalma-jalma anu durjana jeung jarahat. Teu kedah muji kitu tukang oge ayi. Da abdi mah teu aya katiasa. Eta oge lah maranehna bisa eleh sote dalain ku abdi. Estuning sadayana oge atuh angin aya pitulung ti Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Anu maha kawasa, anu maha sagarupina, anu maha nangtayungan ka jalma-jalma anu takwa. Tah kitu Kang oge ayi. Anu Jang aduh. Sok sanajan umur rada ngora keneh kitu Jang teh nya. Ilmu jeung pangabisana aduh. Teteh lah beda jauh jeung Akang tiluan ya. Terus lah Kang Atang, Kang Odang oge tong muji wae lah. Bisi ngapung ke irung kuring ieu. Hampura we ayi Akang nu bisa mantuan gelut tadi teh. Waktu direjam ku rampok anu tiluan sabab dia tapak panonyok anu tadi oge aduh acan cager pisan. Nya da benar atuh urut kamari oge can cager atuh. Tapi lamun teu salah titingalian mah rampok anu tadi opatan teh salah saurangna mah asa jiga nu gelut jeung urang teh nya man nya. Ugunya Dang ditinggalan oge kitu akur jeung si lain sok beratanya tuh si Odang akur teh tah. Pok atuh harita anu katelah Odang milu mayeran kana omongan Usman jeung si Atang. Aduh anu memang sarua jeung manehna lantaran apal keneh kana tangtungan si Oded dina mangsa panggih di warung Mang Duloh teh. Ya apora ditinggalian oge samalam sidik pisan tah mangkluk teh. Lamun teu salah denge mah ngaranna teh si Oded kitu cenah. Tapi ngarin saurang deui ka mana nya. Jigana memang bener euy maranehna teh loba baladna. Kumaha lamun datang deui ieu ka lemur urang ieu. Leng atuh Usman, Atang jeung Odang pating haruleng lebah dieuna mah. Maranehna ngarasa hariwang jeung gimir. Sok sieun rampok-rampok teh daratang deui ka dinya mawa baladna leuwih loba leuwih euyeub. Leuheung basa lamun aya keneh jakarana meureun geus pasti we aya nu daek bebela ka urang lembur cukang. Sabutkeun haruleng kitu pok jakarana atuh harita. Tos lah Akang aya sadayana. Tong certing emutan itu ialah ti ayeuna mah bisi jadi mata kariwang kasadayananya. Jadi engke moal ngarasa tangter menggerak hirup teh. Loba kasieun teh boga itu perasaan kieu teh.
Nya laras gitu pisan Jang. Tapi kira-kira cek Ujang maranehna bakal daratang deui. Moalnya apaan tadi jelas-jelas manehna teh geuningan ngancam-ngancam ka urang geuningan. Nya atuh mudah-mudahan we moal atuh Kang Odang. Da tadi mah atuh maranehna teh ngancam sote ka abdi wungkul. Peda kaparengan eleh gelut beureun jadi we keukeuh. Hayang ngabalas ka abdi. Hayu ayeuna mah mending oge urang nulungan anu carilaka tu geuningan. Tos pada ngariung-riung ku batur mah nya urang kalaka cicing ngobrol kieu atuh. Cek Jang Jaka ngajak ka sarerea. Nya sanggeus kitu majak karana jeung anu sejenna bring nyalampurkeun ka nu ngariung. Samalah didinya geus nyampak palebe patua kampung jeung Mbah Inung anu dianggap jadi kokolot lembur. Dina mangsa puting harita teu karasa geus maju ka Janari. Hampir sakabeh pangisi lembur ngarogrog keneh tempat kajadian tadi. Bari jeung rame galecok ngomongkeun anu tadi kasaksian patua kampung jeung bapalabeh paparentah cucih kanu aya di dinya supaya narulungan kanu anu menang kecelakaan cenah. Sok barudak. Kabeh gotong royong euy gotongan tah. Anu menang cilaka teh terus ayo urang bawa ka imah Mbah Sanip. Sok kumpulkeun di ditu apan cenah aya korban di ditu oge supaya kanyahoan. Saha-saha bae anu jadi korban jeung ngarah gampang ngubaranana ari aya di tempat mah. Jeung ka ditu teu ka dieu ngurusna. Yah, mohon pisan kitu patua. Saya lah memang laras kada kitu. Di pakarangan dorompok Mbah Sanip oge aya opatan ngagaluler we. Mang Omon jeung tatanganna. Rob atuh jalma-jalma nu ngariung teh hampir kabeh maju paheula-heula. Sarerea hayang nulungan kanu menang kecelakaan. Tali nu dipake nalian anu opatan teh geus dibuka atuh saterusna dibarawa ka imah Mbah Sanip. Anu kaparangan teh jauh ti tempat eta. Telila oge geus anjog kanu dituju. Kasampak harita geus ngagimbung loba jalma anu pahibut narulungan Mang Omon jeung tatanggana anu tiluan. Samalah mah di imah Abah Sanip oge geus loba jalma. Kadenge sora ambu Sanip anu ceurik we ngadingdiut sabab breuwas nempo anakna nyaeta Jang Rohman anu tatu akibat sebetan bedog si Juha. Mbah Sanip geus aya di dinya. Tali anu ngaborogot geus dibuka terus diuk bari jeung ngagulang gaper anakna anu teu walakaya. Sabab tatuna kawilang parna getih terus ngebrebei dina cangkengna. Kadenge harita palebe at paparentah. Mundur. Mundur ada euy mundur bere jalan ya kabeh sok. Kalinya dah. Tong jangan rog-rog dirinya atuh jalanyeun. Sok anu tatu teu urang kumpul ka dieu deus tina ngajajar we. Nah aya sabaraha urang kabehna tuh. Muriak anu sawareh mararundur ka tukang. Mere jalan ka babaturanana sanggeus dikumpulkeun geuning kawilang loba aya kana 8 urangna kaasup Mang Omon jeung Mang Aceng oge. Jeung anu ngarona di ongko tatuna teh loba pisan. Lak meuni palalarna harta geus bari sadariuk bari jeung masih keneh karasa nyeri ting calengir serog harita atuh Mbah Idum harita kahareup. Alah palebe kumaha ya bet aya kajadian kieu ieu teh geuning loba batur urang anu jadi korban ieu teh. Nyata tuh Abah kuring oge leuwas ya tapi dah ada apa kana lakona samalahan mah geuningan putra Mbah Sanip oge anu parna tapi ayeuna mah geuningan urang ubaran we heula dah nya anu tatuna tuh geuning tuh aya Mang Aceng puhuleungeunna kasabet bedog cenah sareng urang sareng kilurona di baturna binturangna meuni doang tuh dikadek cenah ku si rampok gejul teh. Ya tapi jabah mah teu bisa ngubaran anu tatu kitu. Parbe da pugu atuh lain raheut gede leutik-leutik dikeureut ku bedog eta mah
Jadi kudu diubaran ku jalma anu ngarti ilmu pengobatan yo. Sabot keur gunem catur kitu torojo patua kampung nyamperkeun ka Pak Lebe jeung ka Bah Idum. Pak Lebe, kitu deui ka Abah kumaha anu tatu tos dialubaran. Urang mah bingung gitu ye, hariwang ka anak Bah Sanib tatu naparna cenah can aya nu ngubaran pisan. Dewa anu bisa tuh ngasaukur dirariung teh dirariung ya bungkul dicencerikan we ku indungna. Sumuhun patua sami abdi ge bingung na mana taku itu ye kasaha teu nyuhunkeun tulungnya. Kumaha gila sanes Jang Rohman wungkul tanu tatu teh. Samalama Mang Aceng jeung batur-baturna tuh si Ujang terus di si naon lah anu rona peuting tadi we. Sami sakitu tatuna teh. Tos dibeungkeut pisan ku kain rek didaruruk cenah. Ngan anger we alhamdulillah bisa disalametkeun. Tuh. Getihnya ngaberbe keneh keluar deui. Aduh. Kumaha atuh minta tulung ka Mang Syahli kitu. Da cenah masuk bisa nulungan jalma anu tatu tapi kudu aya anu nyusulanana ka lemur Sindang Sari. Ngan kumaha pan jauh ka ditu teh. Geus pasti we dalila di jalanna ge jaba ieu teh poe keneh deui. Ari anu tatu karunya beunikeun ka gagerungan kitu yo. Malah si Aceng mah heuh ka leweh-leweh we. Dina kayaan kitu serog jakarana. Jang Usman jeung Atang nya kitu odang nyalampeurkeun ka lebah dinya. Kasampak Mang Aceng atuh harta jeung dua urang ronda gegerungan we. Katempo dina tatuna getih ngaburial keneh teu daek saat-saat. Bari jeung diriung ku baturna terus harita keneh jakarana gong cingogo. Mariksa puhulungeuna Mang Aceng. Sanggeus kitu mah gap deui atuh mariksa bincurang ronda anu dewang. Pok jakarana aretang ngomong kanu keur ngarariung. Punten kasadayana, kumaha upami ieu anu tatu teh urang alihkeun bae ka tempat anu bersih. Tong sina cing rariung di pakarangan kieu supados naon supados sada merenah hawatos atuh kada kanu nuju nyeri kieu mah. Aret atuh patua kampung jeung Bapa Lebe ngareret ka jakarana. Da memang geus apal waktu panggih di imahna Nyi Mami teh. Terus atuh basanyaksian jakarana gelut ngalawanan rampong. Bapa Lebe jeung patua kampung oge harita araraya atuh puguh we atoh nu aya samalah jadi gede pangharpan. Yen eta jajaka teh bakal mampuhun bakal bisaeun ngubaran atawa nyareatan anu keur tatu. Pok atuh patua kampung harita. Sumuhun kasep. Aduh, pugu bapak teh kiluan teh keur bingung ieu teh. Hayang nulungan anu tatu tapi da kumaha geningan. Teu aya anu bisa ngubaran urang dieu mah. Kieu bae atuh patua. Kumaha kasep? Ayeuna masuk bapak yuk. Tatu-tatu urang pernahkeun heula. Keun engke lah. Insyaallah ku abdi urang cobian lanungan. Sareng punten we sayogikeun cai bersih we kana baskom. Mangga kasep bangajang yo keun diperyogi mangga. Nyarios we ka bapanya. Hatur nuhun atuh mah. Nya sanggeus kitu mah terus patua kampung teh cucih paparentah. Kanu area jidinya supaya mindahkeun anu tatu ka jero imahna Bah Sani. Dihaja dijajarkeun. Jeung Jang Rohman boga imah alias anu boga imah. Atuh teu eureun-eureun gegerungan we Jang Rohman hanap Bah Sanip teh.
Untung nate atuh Mang Omon jeung anu sawarehna mah teu meunang tatu anu sarupa. Ngan lumayan beungeut mah gemep jeung semu biru bareuh jeung awak nyeri saurat-urat cenah. Serog jakarana maju ka hareup mariksa tatu Jang Rohman. Anu kawilang parna terus bajuna dibuka ana breh jaka tempo ku sarea cangkengna doang ngagaris panjang tapak bedong. Terus atuh jakarana harita ngancelomkeun lamak bersih kana cai terus dipeureut. Anu satuluyna dipake ngelapan getih anu masih keneh ngaberebei. Jang Rohman anu ngarasakeun gegerungan beuki tarik tatuna karasa nyeri perih jeung jejedudan. Samalahan mah beungeutna oge geus pias koneas bakat kula bating kaluar getih meureunnan. Si Ambu Sanip anu diuk gigireun anakna terus ngusapan bari jeung rawah ribih ceuri bakat ku hariwang jeung watir ka anakna. Tapi atuh teu eureun ngomong ngabeberah ka anakna, sangkan anakna kuat jeung sadar jeung sabar. Telila oge tatu Jang Rohman teh atuh geus bersih, tapi getih mah keukeuh ngaberebei keneh. Sanggeus kitu terus Jang Jakarana harita ngomong ka patua kampung. Punten patua, aya naon? Kasep? Punten sim kuring teh nyuhunkeun cai asak sagelas we. Mangga kasep mangga. Atuh patua kampung cucih minta supaya disadiakeun cai asak. Kana gelas telila oge atuh sor. Cai sagelas geus diasongkeun deui terus sarta kena ditampanan. Anu saterusna jakarana atuh geuk diuk sila meunikeun karekep. Cai dina gelas dipelong heula bari jeung kunyam-kunyam didoaan. Saku-saku nu aya dirinya kabeh neuteuk nyaksian ka jakarana. Bangun anu panasaran, nah naon anu bakal dilakukeun? Sanggeus kitu tur eta cai teh dikucurkeun wae kana leungeun. Saeutik anu satuluyna mah dikapret-kapretkeun kana tatuna Jang Rohman. Tetela matak heran. Getih anu masih kene ngaberebei teh ngadadak set saat teu kaluar deui. Samalah Jang Rohman oge eureun gegerunganana ari sabab kanyerina karasa ngurangan teu jiga-jiga tadi. Atuh puguh we sakur anu aya di dinya meunikeun kacorlohok kabeh ge muji kana pangabisana jakarana. Terus atuh harita keneh jakarana ngaluarkeun bungkusan leutik tina jero saku. Terus atuh dibuka ari barang breh teu isina jiga bubuk dangdaunan anu geus digaringkeun. Terus atuh eta bubuk teh diperlukeun deui kana tatuna Jang Rohman anak Pak Haji Sanip. Geus kitu mah rakatak dibeungkeut ku kain anu bersih. Kasugi marak wargi gancangna ieu carita. Sakabeh anu menang tatu harita geus diubaran we. Mang Aceng jeung batur-baturna Jang Rohman jeung rondanya kitu keneh atuh teu pati gegerungan teuing jiga tadi di imah Bah Sanip teh. Masih keneh loba jalma harita anu ngariung. Untungna teh imahna kawilang gede jeung lega. Karasa harita teh atuh alam geus subuh. Di kajauhan geus kadenge sora anu adan, sorana meulikeun ka halimpu melas-melis teh kaanggangan. Estudi mata kuaas dipapaesan ku hayam jago anu geus reang kongkorongok ngabagiakeun wanci beurang anu bakal datang. Terus atuh harita kene oge ngarariung sawareh baralik heula atuh ka bari sakalian arek ka masjid meureun ngalakonan salat subuh. Kitu deui jakarana Jang Usman, Atang jeung Odang oge saharita ngajugjug ka masjid.
lila-kulila mah dikarasa berai keayaan alam teh jadi caang. Mangsa alam isuk-isuk di lembur cukang harita keayaan teh jadi guyur. Sabab mangsa cekat Hatur nuhun waktu cukup. karena Cak perhatosanana para pamirsa, media janten ieu pamurah carita manah. urang Insyaallah tunda anu heula. urang lajengkeun dina bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.